ngojek nitizen teh tuh ya. Keupan kos di kuburan ya. Heeh. Kira tuh menarik di kubur. Ya anjing teh. Ini anyep dingin gitu. Sedingin hati saya sama dia. Curhat anjing. Pengen sinceng ka dieu we. Sinceng teh gering cenah cuy. Kering. Heeh. Ya sugan teh pada tisen. Soalna tanah tuh ya. Lah ngahaneutan kumaha kamari oge meuli wapan motor eueuh geuningan. Di dinya nu boloho mah. Mau jeung titain di motor belakok. Anjing sarwana jeung sia. Ayo sing meuli kopi we. Tah geus meuli kopi we daek meulina. Nah, Si aing aya duitna ya. Meuli kopi 2 heuh. Hidung. Kopi hideung atuh. Ya, duitna tah gocap. Oke. Tong lila. Moal atuh. Sak kedeung. Daripada ka warung, mending nyokot kopi di imah. Lumayan duitna yang seter ka pabajikan. Aya kopi na. Ada dong. Hah, Yang hiji sih. cuma tante mah duitnya ge. Kumaha kumaha pulangna mana? Kos ojek atuh. Astagfirullah, ngopi lagi babarengan duaan jadi pulangnya teh pakai ongkos. Iya dong. Kan tahu setelan aku ojeknya mahal. Jauh aing meuli kopi ge. Kalah ai teh. Ai nu ai kod caina mana cai? Anu nyuna make naon ieu? Ini kecai atuh. Terus mau jadi cai mau cai. Ongkos deh tuh. Heeh, guys. Aing duit kage beak atuh we ongkosnya ieu lieur si Pedro mah. Terus ku kopi we mayarna. Hah, gitu. Mau cai aing hayang ngopi ya tiris ka cina tiris ya. Udah haneutan ya. Oke. Tong lila. Moal. Saeutik jauh ka Cigaseng. Melina. Oh. Wah edan. Jauh di dieu mah. A few moments later. Ya, Aya, Bro. ada dong. Panas ya. Iya dong panas. Hari gelasna mana ieu teh mana teh? Kututupna Ampun. yang gadaga tuh. Heeh, panas. Ai kopina mana? Wah kopi nama geus pake buruh urang. Mau cai eta tadi. Teh heula pan anu hayang ngopi teh aing. Tadi nu titah meuli teh duitna ti aing deui. Jadi kalah ka maneh nu ngopi. Nah ieu teh kumaha urusanana? Terus aing kudu nginum cai herang ngungkul ieu teh kos buru we.